Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Tos siap diajar sasarangan? Yuk orang diajar bahasa Sunda sasarangan. Satacan dikawitan, seperti biasa, hidup tong hilap tuliskan jenengan kelas sareng sakola hidup dina kolom komentarnya, kangge absen. Nah, dina minggu ayeuna orang diajar ngeunaan naon ya? Bade diajar ngeunaan naon? Dina orang diajar ngeunaan laporan kejadian. Nah, ya hidup kantos ngiringan kegiatan-kegiatan di sekolah atanapi di lingkungan masyarakat sapertosna teh karya wisata atanapi study tour. Kedahna mah upami teu aya corona urang teh ayeuna kedahna study tournya tiasa ameng bari diajar gitu. Tapi aduh nuju kieu mah urang patepang oge geuning ulah gininya. Duh mudah-mudahan we enggal rengsenya supados urang tiasa pendak, tiasa bala kecerakan, urang tiasa ameng deui bari diajar nya. Tah urang lajengkeun nya. Kantos kan hidup ngiringan kejadian-kejadian sapertos kegiatan ekstrakurikuler misalnya teh atanapi anu karya wisata hidup sataacan-sataacanna sareng di SD atanapi kelas 1 gitunya atanapi kelas 7 teras misalnya teh aya lomba-lomba di sekolah aya kerja bakti di bumi misalnya tehnya di lingkungan masyarakat hidup kantos tangtos nanya tah kumaha upama hidup teh kedah ngadamel laporan kejadianna tah kumaha Bu ngadamel laporan kejadian teh kangge contona ku ibu dipidangkeun ieu laporan karya wisata mangga urang aos sasarengan. Kejadian anu nembe ku urang di aos teh mengerupakeun laporan kejadian anu namina kegiatan karya wisata. Nah salian laporan kejadian tina karya wisata oge aya oge nu sanesna nya nu tadi ku ibu disebatkeun aya anu di
kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gitu ya sapertos PMR, OSIS, komodeinya PMR jeung sanes kantena anu biasana dina ekskul lah gitu ya seuseurna mah. Nah, upama hidup di piwara ngadamel laporan kejadian anu kedah disusun teh sapertos kieu. Nah, kahiji hidup rangkai heula laporan kejadian. Nah, kahiji nyaeta tujuannya, tujuan urang ngajugjug eta tempat teh bade naon. Anu kadua tempatna kemana wae sebatkeun. Teras waktu-waktuna iraha jam-jamna bade naon wae oge disebatkeun. Pamilona saha wae oge. Teras terakhir kegiatan urang salila aya di tempat anu didatangan teh naon wae gitu disebatkeun dituliskeun. Tah ibu maksudna ngadamel laporan kejadian teh kangge naon sih? Nah seueur manfaatna nya dina ngadamel laporan kejadian. Boh sateu acan kagiatanana, boh saatosna gitu. Upama urang ngadamel laporan kejadian, contohna misalna urang bade study tour nya, tangtos urang teh laporan kejadian eta teh henteu ngayayai atanapi puguh entep serehna. Teras upama urang tos ngadamel rangkai karanganana, tangtos urang oge janten gampil gitunya dina nepikeunana. Upama tos aya rangkai karangan sapertos tadi dina ngalaporkeunna boh secara lisan boh tulisan langkung gampil. Teras urang oge moal lieur gitunya dina nangtoskeun mana nu kedah dipayunkeun, mana anu kedah dipandeurikeun gitu kajadian-kajadianna waktos-waktosna saha sawaena anu tadi ku urang dibahas sapertos kitu. Natosnya gampil pisan upamana urang aya hiji kagiatan urang damel laporanana rangkai karanganana nu tadi ku ibu parantos didugikeun. Tah sakitu bae minggu ayeuna mah ngeunaan laporan kejadian. Tepang deui minggu payun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.